Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Anu kuring hormati Ibu Novi Nurul Khotimah, minangka guru mata pelajaran Bahasa Sunda di SMA Negeri Hiji Kota Bekasi. Sarta rerencangan-rerencangan anu kuring banggakan. Kahiji, hayu urang panjatkan syukur ka Tuhan Yang Maha Esa, anu parantos mikeun karunia-Nya. Ku kituna poe, ieu urang iasa ngariung sareng dina kaayaan damang sanaos dina kaayaan pandemi COVID-19. Dina kasempatan ayeuna, kuring palai nempikan biantara ngeunaan disiplin bade mencapai tujuan. Kedisiplinan kedah parantos tertanam di salira siswa-siswi. Lamun urang disiplin sadaya, kegiatan langkung terstruktur sarta terjadwal. Urang oge iasa merencanakan perkawis anu bade dipigawe antos. Jalmi disiplin, tujuanna bade langkung tangtos sarta condong pinter ngatur waktos. Di kaayaan pandemi sapertos ieu sadaya dipigawe secara online, saperti sakola, didamel, sumawonten belanja. Kaayaan ieu maksa urang haturan sok aya di imah terus, kajabi haturan perkawis anu perayugi pisan. Lami teuing di rumah midamel, urang barobah kaayaan bosan, sarta mimiti bermalas-malasan. Sapertos perkawis nasabot sakola. Margi dipigawe secara daring seueur murid anu henteu disiplin, sarta menyepelekan aturan-aturan sakola anu ditetapkeun. Saperti henteu ngagunakan seragam sakola, telat ngumpulkeun pancen, mencontek waktu ujian, sarta sanes sajabana. Perkawis-parkawis kasebat tangtos kedah geragiru ditungkulan, margi dirempangkeun lamun kaayaan balik normal, sarta sakola balik dipigawe luring. Siswa-siswi henteu iasa beradaptasi kalawan kaayaan anu anyar sarta kabiasaan anu henteu disiplin teras dipigawe. Tinangtu haturan barobah kaayaan disiplin kedah dumasar kalawan kahayang salira nyalira. Diajar disiplin iasa dimulai ti perkawis-perkawis alit, sapertos ngarapikan kasur setelah gugah hisuk. Lamun dipigawe secara rutin, mangka bade biasa ngalakukeun perkawis-perkawis sanes luyu waktuna. Demikianlah biantara singkat kuring mugi-mugi iasa mikeun manfaat sarta iasa dijadikan motivasi. Mentah punten menggah aya kata-kata anu kurang enak di hate, pakaian kotor jadi bersih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.